tumben geus saminggu ieu teu ambek-ambekan. Biasana mah akang mangkat ngambek, akang balik teu meunang duit ngambek. Harianan ari akang ka awewe ambek-ambekanana gen. Sinarieun ayeuna teu ambek kumaha dinya? Geus capek nyai ambek-ambekan Kang, geus mah pagawean di imah digawean ku sorangan ditambah ambek-ambekan. Kakak capek Kang, capek ka diri sorangan, lila-lila nyai stres Kang. Engke nyai gering, leuheung basah akang daek ngarawat, bisa bae akang atoh lamun nyai gering. Geus lah, ayeuna mah mending keneh cicing. Nyai cicing teh ngajaga mental jeung kawarasan nyai. Akang rek ka awewe karep, akang rek teu balik karep, akang rek teu merean duit nyai bisa neangan sorangan. Percuma nyai nitah akang ngerobah ari sedangkan akang teu bisa ngarobah diri sorangan. Tah ayeuna mah anu ku nyai dilakukeun, lamun laparnya tuang, lamun tunduhnya sare, lamun eueuh pagaweannya tinggal ngoprek HP neangan hiburan. Percuma urang mikirkeun jalma anu teu mikirkeun urang. Sasimpel eta sih sabenerna mah. Hayang apal akang hirup nyai sasimpel jeung satenang ieu. Anggap we nyai teu boga salaki. Jadi jauh leuwih tenang.